Aktivitas mamah muda murang kalih dua. Si dadakan ieu mah emang si dadakan. Diwengi keneh sakitu terang si kakak teh dinten ayeuna ngangge acuk boda sakolana. Tapi sandes mah disetrika ngadon ayeuna we ngadadak pagi-pagi nyetrikana teh. Duka kebiasaan, duka kumaha. Tapi jujur da si abi mah tipe jalmi anu alim ngaistrikana teh numpuk pisan. Kajeun nya kieu we ngaistrikana teh pami ngadadak bade dianggo. Emang kebiasaan abi mah pami ngangkat pakaian dina jemuran teh nya langsung we ditilepan tara langsung disetrika. Contohnya ibu-ibu eta teh pangedulan. Abi mah da yakin pasti ibu-ibu mah ngangkat pakaian dina jemuran teh langsung disetrika. Pokona mah entong kedul cigah abi we ibu-ibunya nuju jongjon ngaistrika, tapi ieu si adik nyamperkeun nya kekesek heula we palalaur kana setrika. Tos beres ngaistrikana mah ieu lajeng we abi teh naher cai kangge ibak murang sabari ngantos sar caina ngegolak teras we ieu abi bade moekeun heula pakaian nu kamari. Baseuh mah henteu ieu teh ngan tiis kitu geuningan. Da ari tiis mah geuningannya nganggonna teh asa teu pararuguh teu geunaheun kana badan teh. Teu karaos geuningan gantung-gantungkeun acuk teh beres oge. Da geuningan ieu mah saragam si ayah mah garing. Singkat carita ieu si kakak tos beres diacukna teras bade angkat sakola. Biasadanya anak TK mah naik turun mudna teh. Meskipun sakola anak teh cak, tapi untuk bulan puasa ieu mah si kakak teh hoyong wae dianterkeun. Tapi da mulang nama kadang sok nyalira tara dijemput. Tos ahayu gaskeun ayeuna mah urang angkat. Tuh geuningan anan ieu teh tos dugi deui di sakola anana. Ayeuna mah kantu nurutkeun mudna si adi. Diajak uih teh rada merot. Eta hoyong ngiring ka si kakak, biasana kan osok main di tempat permainan. Tapi abina males pisan. Nya nuju alim gitu ngantosan di sakola teh. Tapi datos izin ka si kakak bahwa dinten ayeuna moal diantosan di sakola. Dan si kakana nganyakeun. Ieu si adik teh dibebenjokeun we kanu jajan. Pas beres dibayar mah langsung we bade mulang. Daripada ngajentul di sakola mah mending meresan pidamelen anu aya di bumi. Dan mudna si adik ieu entos sae ari entos jajan. Jadi we kersa diajak uih ka bumi. Tuh alhamdulillah nate bager geuningan ngahep. Uih di sakola teh ku abi ieu dijahitan heula pakaian teh. Burung garing atuh ieu mah mung tiis hunggul soalna. Di pasihan panas menterangnya puguh we atuh jol gararing. Teu lami da jol beres oge ieu ngajahitan pakaian. Teras ieu teh dilajeng we meresan anu pabalata. Muhun da geuningan si kakak teh sakolana mung sajam ari sasi saumah. Matakan ka selangku scroll HP oge teu karaos si kakak teh jol we mulang. Da geuning ibu-ibunya ari gaduh murang kalih alit keneh mah. Ieu double bumi diberesan teh teu weleh balatak deui balatak deui. Komo geuningan lamun si kakak entos ngajak rerencanganna ka bumi, aduh abi mah lieur. Tapi na bade kumaha atuh da maknya dicarekan mah anak baturnya. Geuningan eta si kakak ngulincir pajarkeun teh cenanda boleh main di rumah. Teu tinggali idung teh keur beberes. Katambah geuningan eta teh rerencanganna teh geus ngentosan di luar. Geus yakin ieu mah indung eureun beberes jol we ararasu. Bae akop bae asalkan ararantang we tong hareureuy. Meskipun kete anu meresan pabalatakna teh indung deui indung deui. Tapi mun abi kerja di Sumala mah emang eta ge osok di piwarang beresan deui. Beres anu di bumi mah lajeng we ieu teh meresan sampah anu aya di payuneun panto. Teras we dikumpulkeun dipalih dieu.